Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ayyuhal hadirat wal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Bismillahi masyaallah la yashrukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah pangaosan anu ku pribados dihormat, mudah-mudahan ku Allah dirahmat dilungsuran magfirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji sareng syukur mangga urang sadayana panjatkeun ka Allah anu Maha Suci tur Maha Ghafur. Rehna urang sadayana ku nikmat paparinti Allah biasa kempel ngariung ngumpulung dina raraga ngadaras hadis arba'in. Mudah-mudahan urang sadayana biasa ngamalkeun, biasa tingkatkeun keimanan, keislaman, keistiqomahan dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat wa salamu biar limpah curahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila para wargina ka para sahabatna ka para tabi'in tabi'atna turun ka orang samudayana selaku umatna. Mudah-mudahan urang sadaya keng syafaat antena jaga di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Neraskeun kana ancan ditunda bagian hadis anu ka-7 katampi ti Abi Ruqayyah Tamimi bani Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sanyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qola nyarios Kanjeng Nabi. Cariosan Kanjeng Nabi mana maqulul qaulna eusi cariosan Kanjeng Nabi teh nyatana ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu ari agama eta an-nasihatu nasehat. Tos dipayun dicarioskeun dina hadis Jibril dina perkawis agama anu ngawengku eta agama kana 3. Hiji Islam, 2 iman, katilu ihsan. Sawareh ulama ngabasakeun ku cariosan agama tema syara'ahullahu ta'ala li ibadi, perkara anu tos nyareatkeun kana eta perkara Gusti Allah Subhanahu wa taala ka hamba-hambana Allah minal ahkam nyatana tina pirang-pirang hukum nya dina agama, bahasa agama aya milah,
syariat jeung din eta-eta keneh anu ngawengku kana iman, Islam sareng ihsan. Tah eta agama teh ari agama-agama teh eta an-nasihatu, nasihat, kalimah anu ngawengku kana nasihat bisa ngadeg agama jeung tihangna agama nasihat. Sebagian agama itu nasihat pangagung-agungna dina perkawis agama nyasa nasihat ya sapertoskeun cariosan al-hajju arpata. Haji itu arpah, wukuf di padang Arafah. Itu haji itu agungna agungna rukun haji itu wukuf di padang Arafah. Sedangkan jalmi anu teu kabujang wukuf di padang Arafah teu tulus hajina, teu sah hajina. Sok sanaos teu sah hajina tuluykeun amalan rukun anu sabadana. Beda deui jeung salat. Upamina salat mah keur ruku hitut ulah dituluykeun kana iktidal kana sujud. Dina salat mah geus we batal wudu deui. Ari masalah haji mah geus batal ogenan tuluykeun rukun anu sabada wudu. Ngan wajib dikodoan dina taun payun hajina. Tu al-hajju arpata. Haji itu pangageung-ageungna nyatana arpah. Dia geunan ad-dinu an-nasihatu. Din itu agama itu adalah nasihat. Kulna nyarios urang sadaya liman ya Rasulullah. Kalau saha ya Rasulullah qala ngawaler kanjeng Nabi lillahi ka Allah dina hartos kudu ngimankeun ka Allah. Agama-agama kudu ngimankeun ka Allah wa ta'atihi jeung kudu taat ka Gusti Allah. Ngimankeunana bil qalbi ku hate. Taat ka Allahna bil badani ku badan. Tasdiqun bil qalbi ngabenerkeun ku hate wa amalun bil arkan ngamalkeun ku pirang-pirang anggaho. Tu agama imankeun ka Allah jeung taat ka Allah. Nu hakikatna mah rajiun ilal abdi balik ka hamba tina eta nasihat. Lillahi ka Allah wali kitabi sareng kana kitab Allah dina hartos ta'zimuhu urang teh kudu ngagungkeun kana kitab Allah, kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an kurang kudu diagungkeun. Sabab kitab Al-Qur'an itu dawuhan Allah. Kitab Qur'an teh dawuhan Gusti Allah dilungsukeun ku Jibril ka Rasulullah
dina guha Hira di kota Makkah dina waktos Nabi nuju khalwana sabaraha hiji ayatna si Al-Qur'an teh genap ayatna ayat 114 surahna genap 1000 genap ratus genap puluh genap ayat kabeh kudu diagungkeun kurang kudu dipercayai kabeh anu nyesa kurang kudu dipercayai jangan didustakan pendusta agama pelecehan penista agama sadayana kudu dipercayai anu genep ayat 114 surah pangpayuna Quran dilungsurkeun anak surah Al-Alaq Iqra kawitanana diagungkeun kurang eta Al-Qur'an teh percayai kurang sadayana Al-Qur'an teh wal amalu jeung ngamalkeun bimapi kana eusina anu aya dina Al-Qur'an da ieu mah dihoreameun euy tetep kudu diamalkeun pait hasil karasana kurang eusina Al-Qur'an kudu dihijalkeun kudu diuapkeun kurang sabab dibagjaeun kanggo urang nya dibagjaeun eusina Al-Qur'an teh hudal lil muttaqin petunjuk pikeun jalmi-jalmi anu takwa tuh agama itu kudu percaya kana kitab nasihat agama itu nasihat nya kudu ngagungkeun kana Al-Qur'an jeung imankeun kana Al-Qur'an jeung ngamalkeun kana eusina Al-Qur'an wali rasuli sareng pikeun rasul Allah dina hartos tasdiquhu bima jaa bihi naon anu didongkapkeun ku rasul kurang kudu dibenarkeun benar segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah itu harus dibenarkan. Masalah Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi dibenarkan. Sosanajan cek akal pimustahilun kabedagna eta Isra Mi'raj na Kanjeng Nabi ku sebagian wengi tampik ku kaimanan teu aya mustahil barang mungkin kanggo Allah Subhanahu wa taala teu aya mustahil sakedet netra pampayuna anu ngabenerkeun kana peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Bakar sehingga Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq itu yang membenarkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Sanes wae ayeuna nampi kana nu diongkapkeun ku Rasul tatapina deui wa anatihi ala amri rabbi qaulan wa amalan wa tiqodan. Urang kudu nulungan kana urusan pangeran. Nulungan kana agama anu dicandak ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sarana-sarana agama kurang kudu didukung sepenuhnya dengan ucapan
dengan kelakuan, dengan patekadan kudu didukung ya. Kanggo diiklai kalimatillah, agungkeun kalimat Allah. Dina ngaos oge napa niat? Opatna niat ngaos ngairup-irup agamana Kanjeng Nabi utusan ilahi. Kudu didukung tak perjuangan ke Rasulullah teh diteruskeun ku urang. Wali a'immatil muslimin sareng ka pirang-pirang umat al muslimina anu maruslim inartos ulama uddin, ulama agama ya. Urang kudu nampi kana perkara pituah anu parantos di carioskeun ku para ulama jeung taklid ka eta ulama dina pirang-pirang hukum sae sangkaan ka eta ulama wa amatihim sangka umumna itu muslimin. Ta eta agama ad-dinu an-nasihatu, din itu adalah nasihat. Rawahu Muslim, riwayatkeun kana eta hadis sa Muslimun, Imam Muslim, hadis nu ka-7. Hadis nu ka-8 ieu mah katam piti Ibnu